Sing sarolehnya nana gerhana nyerita gitu sebab kuring sadar yen kuring datang ka dieu beda jeung batu apa nu di Arab ngaran ustad nu jigana dina bayangan teh udeng badak gamis ngangsar koloyong we kuring mirip jeung ojek online tapi ieu teh pelajaran hirup yen ibu teh entong sok lalajo kana cangkang tapi lalajoan mah eusi sabab lamun ibu lalajo baju mah bisa dibeli tapi heusi hampura moal aya nu bisa meuli otak rata-rata jelema ning ngomongna na urang teh cenah jadi teh dijual sakitu da moal tah eta nu dimaksud ti luhur sosap rambut di hadap saibah dampal tah eta ngaranna kurung lamun kurung kudu tepung jeung kuringna maka cekolot baheula nu kuring-kuringan di jero kurung naon eta korong banungan ku ibu korong leutik rujit mencinit ngan pika geleuheun dangdan setakar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeukeut naon eta korong dina ibadah teh tahajud unggal beuting duha unggal poe baca Quran mineng shalawatan haben ceramah alus salat ka masjid ngan biji leuh panyakit ria ta eta korongna ibadah mah bebengok ria otak hampura Odok tahajud rumpa-rampa karena HP batur keur sare nyieun heula status OTW tahajud. Boga kongkorong rek pangajian kieu motifna teh lain deuk neangan ilmu, lain deuk pangaosan, motifna teh hayang ngadeuleukeun kongkorong we. Nepi ka leumpang ngadak-ngadak dongko. Bingol ti dieu nepi ka dieu, nepi ka ngulum pangajian teh bari gigibrig hayu ngaos. Naon eta ngaranna? Sombong. Batak nu ngaran kahirupan masok balik kana diri entong balik kana kagoreng patutan batur mending wawuh mah kana kagoreng patutan diri sorangan tah nu kuring-kuringan di jero kurung geus sakapeung mah khoro Allah moal nempo ilmuna tapi Allah rek nempo kana praktek hirupna batak nu ngaran ilmu mah kabeh ge pada boga daya ge nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud sabaraha rakaat ai tahajud 11 rakaat geuning unggal peuting hees karabeh ge apal ilmu sedekah ilmu infak ilmu jariah tapi naha fakir miskin jeung yatim diarantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tempas ya tapi naha sakabeung ajeungan ge sok burger wae berarti lamun kitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge hampura cantang tuh bisa matak nu ngaran hirup tong coba-coba nyalahkeun batur da urang ge boga salah jiga kena ceramah tuh ya sedih atau tak dua saha nu kuring-kuringan di jero kurung karung babari ngapal gini pira korong jeung karung ai karung wadah runtah saha eta nu jadi wadah runtah ieu ajengan teh wadah runtah nu deog nu sengkong nu bodo nu boloho nu ecrek nu teu ecrek nu ngebaeun nu rujiteun nu cuaeun keun bae da hirup jelema mah kitu di mana aya nu mikaresep moal anggang tinu ngewa nya nalika ibu nyieun gedong tangtu bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu saha jelema nu hayang gedong lamun ieu pun lanceuk hajat bakal aya nu ngomongkeun bab ieu hajat nepi ka kitu hajat teh saha eta nu teu kabedag hajat matak teu kudu riweuh hirup lamun di dieu aya ustad anu dihina ku saha we dihina diledek dicaci dimaki Pak Ustad hampura tong dilawan anggur sing sadar naha berarti si eta nu hayang ngaganti posisi ustad nya kunaon eta bijil ku panas hate daun teu bisa muniang dunya ngan lamun daun apal kana panon dunya moal katempo nalika jelema hatena bersih bakal bisa ngahargaan jeung bakal bisa
nempok karena kealusan batur ngan lamun hate kotor mual bisa nempok kealusan batur nu aya ukur gorengna nah diri katutupan ku asa sok pang benerna ngaran-ngaran jelema geus asa sopang bingharna ngaran-ngaran jelema geus asa sopang pinterna teu sadar karena takdirna bisa dibisakeun pinter dipinterkeun alus dialuskeun mampu ge dimampukeun daek oge didaekeun talamun tanpa pitulung Allah urang sakabeh cantang tuh jadi jelema daek cantang tuh jadi jelema bisa maka jelema bisa bersyukur ku bisana oncoran jelema bodoh tapi nah urang geus pinter ngadon nyarekan jelema bodoh deuk nyarekan mening belet sakalian. Bapak oge disebut daek teh lantaran sesatina ngeluhur bareto ayo nak daek teh muntruk-muntruk geus karolot baheula mah geura sok pikir ku bapak saha bapak keur ngora bener nari ayeuna urang geus pedah geus daek ka masjid melak cangkeng dina kelek ka masjid atuh umur teh kos nurek 1000 tahun kumaha cek batur endeuh maneh ayeuna kitu teh baheula mah gapleh jeung aing mata kula coba-coba ngabibirang batur sabab kartu urang teh aya di batur nah baturnya urang manusia urang ge apal itu manusia ngaran-ngaran manusia bener salah osok daek kedul osok alus goreng pada osok ngaran-ngaran arah osok mah tong sok diganggu karena kesalahan batur da urang ge osok kene salah jika batur bener tapi ayeuna ibu pangaosan ieu teh keur katepaan ku daek da keur ngelut mah cadu buru datang ku tatangga ge hayu pangaosan ke can nyangu pan ayeuna mah can nyangu ge datang nah keur katapelan ku daek mata geus daek tong melak cangkeng dina kelek asa aing pang daekna sing sadar hirup yen daek jeung kedul teh milik manusia ibu jalma kuring jalma ngaran jelema sarua inna akramakum indallahi atqakum nu paling mulia hareupeun Allah lain jalemreng nagamis nu paling mulia hareupeun Allah lain wujud bentuk jirimna tapi nu paling mulia mah bentuk wujud tina katakwaanana innallaha ma'ana ta eta anu takwa mah saestuna Allah teh teu boleh babarengan jeung hirupna karaos teu Allah babarengan jeung urang lain bab karaos bab katempo ari ongkoh bareng jeung Allah ari hirup nafsu wae batur nyen gedong keheul batur meuli sawah aral batur meuli mobil amot batur meuli motor modal cenah caritana babarengan jeung Allah manya aya sifat Allah sik-sik meuli kitu lamun bener ibu jeung Allah kuring jeung Allah bikeun sifat-sifat Allah kudu ngawujud kudu gabentuk dina diri masing-masing sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabar nepi ka As-Sabur Al-Gopar Allah teh maha panghampura meujeun meureun umat nu bebarengan jeung Allah mah asa hampura ka jelema nu dolim ka urang nu ngahina ka urang nu ngaledek ka urang seuri atuh kanu baeud mere atuh kanu pedit nanya atuh kanu tara ta eta kakara hatena bareng jeung Allah ieu mah batur baeud urang leuwih bawa nu keprokna kitu teh deui well da aya ku ceramah kieu moal nyigeng batur awak soranganna di kotek tah watak ibu kaprok teh naon teh ku sadar jeung rumasa yang urang teh kitu keneh watak geura stop lalajok ka goreng patutan batur teh geuning di koreh mah urang oge kadang-kadang leuwih goreng batan batur bener innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang sing nepi atuh sifat Allah Al-Ghaffar Allah teh maha panghampura batur geuleheun bae batur jiteun bae batur cuaeun bae ngan hampuranya lamun batur ngewa urang mah kudu anger cinta naha jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres salat subuh nyimpang ka bumina Siti Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul kanggo saha di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong dicanak tuangan dihuapkeun ka Yahudi nu lolong balum bebengok Yahudi geus diparaban teh ngadon ngaledek anjeun teh pemuda alus tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo anjeun tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul andai kata urang barang bere kata tatangga ngomongkeun urang isuk mere deui moal begitu urang mah
Pan Nabi mah 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong batur benci Nabi teu benci batur ngewa Nabi mangadon cinta inilah nu bareng jeung Allah ai urang mah bareng jeung nafsu 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong cikaan ieu nu hadir di dieu lamun ibu barang bare kata tatangga ngomongkeun ibu mere deui mah lumayan taruas hate teh geuning atuh tanya nana gerhana eta kitu bebengok maneh lamun abdi barang bare kata tatangga ngagoreng abdi oh dok ustad atuh bro dok ngan tungguan jarak 2 poe situ ngabudah berarti diendrin ku urang berarti urang mah lain bareng jeung Allah bareng jeung nafsu heeh buktikan atuh innallaha ma'ana teh gopur Allah maha panghampura maka umat nage kudu asak hampura dihina dicaci dimaki diledek dipitnah mangsa bodoh dihina diledek dicaci tuh lalajoan buah buruk teu kudu dipetik buah buruk teu kudu diala buah buruk teu kudu ditaekan nu buruk ngara-gara sorangan nu ngahina nu ngaledek anu nyaci anu maki jempe ibu antep engke ge eureun sorangan iraha tuh eureunna minimal dibere penyakit nyeri huntu eureun ternyata teh cager-cager geus nyeri huntu cager dareng ngaku goreng keneh keun bae ibu engke ge bakal eureun kusaha dieureunkeunana ku Allah di mana mun geus aya patok kuburan heuh paeh eureun sia teh ngomongkeunana narek haben umur dipake kagorengan kumaha lamun isuk maot keur ngaku goreng batur sing sadar lur nyaho tebisan-bisan nyiniran kan eta meureun penuh dengan angka kesadaran we tuluy ngaku alus jelema salah ngaku karena kesalahan tah eta nu pangalusna dari jelema salah teu ngaku mah ngaranna munian kasalahan otak urang mah kudu gentle lamun salah ya salah lamun bener ya bener ya banyak sok bandungan ku ibu ngaran-ngaran jelema nu jiwana bersih hatena kosong matak boro-boro mati kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan anjing sekalipun ge bisa jadi ngoncoran ilmu keur awak urang mana bukti matak sim guring mah aya anjing tetangga di ditu tara di baledog udah bisi nyerieun malahan ka anjing talentong punten we cintepun guru eta ka anjing nyebut guru cek tetangga teh ustad rada gelo nepi ka beuki nyeri itu teh rajin teh make jeung nyebut rada gelo manya anjing guruna bae we palebah mana ibu bapak kudu guru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun bisa nyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeugeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur ada cek urang ge nya ge keprok buah-buah pelakuna mah eta mata anu kudu ku urang dijaga teh ieu tah bibir teh di bangku abong leta teh tulangan mun ngahina batur pikir heula memeh nyigit cibit heula diri sorangan cek sorangan nyeri tong cuat cibit ka batur memeh ngahina batur hina heula awak sorangan mun cek sorangan teu ngeunah komo batur matak batur teh urang teh batur rasa urang nyeri batur nyeri urang matak umat Islam tong sok ngawiwirang batur dasar wa kawirangna iya juk gede tuh ya lain jeniran kena pisan teteh aing ngaran-ngaran jalma anu keuraheut teh seblok ku cai make uyah teh perih ari anu teu boga raheut mah teh perih-perih tah berarti mah raheut ya well tuh sok belajar hirup mati alam ibu lalajoan tina seuneu teh panas ngaran-ngaran hirup hayang salamet tong kapanasan diri ku milik batur tong karedam awak ku harta batur nu beungharna urang nu panasna muara gerak ekonomina ngadon urang nu begung awakna beuki keuna pisan keur jalma nu ngewa kanu hajat ngarep-ngarep hajat rugi keur jalma nu ngewa mah hayang nyaho cenah bubar hajatna gitu berarti sia kotor hatena Pak keheul atuh da
keur jelema nu goreng hatena Bapak Ustad di dieu sae ngaos Qur'ana, sae maca sholawatna, sae maca Qur'ana, sae ka masjidna, anger Pak Ustad hareupeun nu ngewa mah kalah kebeuki rujiteun. Mata mangsa bodoh eda kealusan urang malain karena manusia, kealusan urang mah karena Allah Ta'ala. Hareupeun manusia memual aya jelema anu salamet ku omongan jelema. Mata lamun bapak karena amal jelema kudu siap-siap kecewa hirup. Moal aya jelema nu salamet tina bibir jelema. Apan aya dongengna budak nuntun keledai, keledai dituntun kuduaan ngaliwat ka hiji lemur, kumaha omongan jelema, jelema rada gelo, keledai hiji dituntun kuduaan. Taekan ku budakna ngaliwat ka hiji lemur, cek omongan jelema rada gelo keneh. Ai budak naik kana keledai, ai bapak titah tung nungtun berarti penjajah ta budak teh. Yang turun naik bapana, budak nunungtun ngaliwat ka hiji lemur, anger rada gelo, ai kolot naik, ai budak nungtun. Jangan urang taekan kuduaan, anger disebut rada gelo, keledai hiji ditumpakan kuduaan. Mata hareupeun manusia memual balik-balik Pak. Mata geus urang mah amal ibadah ulah karena manusia, tapi amal ibadah kudu karena Allah Ta'ala. Well. Sebab hareupeun jelema mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Sok catet ku bapak. Hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha eta contohna ieu tah. Ieu kaum ibu-ibu Pak. Bapak 20 tahun usaha jeung ikhtiar melaan anak jeung pamajikan jadi imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh 20 tahun begere bapak sapoe geura sok. Beak nu 20 tahun teh bener. Jeung leuwih hade raranaan daripada gebleng salaki beger wae. Doh, eta ngomong luhur teuing maka jeung leuwih hade raranaan. Matak naon lamun ibu asa kampura bawa-bawa salaki teu keur kapoekan dirasa poe atuh. Tapi anger 20 tahun bakal leungit jasana nalika sapoe urang beger kapangi keur beboncengan beak ta jasa nu 20 tahun teh bener Pak. Matak ti ayeuna bapak kudu sadar ibadah melaan anak pamajikan tapi kudu karena Allah, sabab hareupeun Allah mah 1000 kagorengan bakal leungit ku hiji kaalusan. Matak urang mah migawe segala rupa kudu karena Allah, lain hayang disanjung hayang dipuja-puja. Naha lamun jelema hayang disanjung bakal kecewa dina hirupna. Sedih. Nah, anu ngaran hirup mata kosongkeun hate. Dalam teu kosong mah da urang teh jadi ngarasa boga. Jelema bodoh digoda ku bodona, jelema pinter ge digoda ku pinterna. Mata moal balik-balik hirup teh. Jelema bodoh digoda ku bodona. Jelema pinter digoda ku pinterna. Palebah mana jelema pinter digoda ku pinterna? So aing asa pang benerna, nganggap bodoh ka batur, nganggap salah ka batur, berarti si eta pang pinterna. Naon ngaranna? Sombong lur. Sedengkeun penyakit sombong teh hampura ieu teh perkara nu dikutuk ku Gusti Allah. Iblis lebih taat batan urang, iblis lebih ngarti batan urang, iblis ahli Quran, iblis ahli masjid, iblis ge ahli ceramah. Tapi naha Allah teu mikaredo iblis, ana khairum minhum, kuring lebih alus batan maraneh. Ku sombong kitu nepi ka Allah ngutuk, tanu paling paur urang tahajud mumul, duha henteu, sombong ti bareto. Urang curiga bahwa iblis ku guru ti urang. Dia atuh dah serak sautik bebeja ka batur ada tegarna ieu teh. Cing kunaon serak. Cing kunaon serak. Ngaos Yasin sababangi ditambi sholawat. Naon nu kitu petah. Ibadah mah lain hayang diedeng-edeng ka jelema. Bener. Caranggeul panangan cing kunaon mah tos ngajingjing sembako santunan ka anak yatim. 25 gram ya teh. Kumaha cek nu sangsara? Saha nu nanya? Kenok teulah dikit. Matak muhlisina lahudin. Karena ibadah mah kudu ikhlas karena Allah Ta'ala, ulah karena manusia. Sabab lamun karena manusia kudu siap-siap hirup kecewa. Moal aya jelema nu beres tina omongan jelema. Nyaang. Kunaon atuh cek Ustad beda jibatur, da teu beda teu sarua. Asli sarua. Batur di udeng, batur di kopeah, batur di gamis, ngan sakadar beda bajuna. Keuneu baju mah da gumantung karesepna atuh.
dah hati nama sarua kuring Islam heueuh, kuring kiblat heueuh, kuring salat heueuh, maca Quran heueuh, malahan ka haji ge heueuh, hayang sarua eta. Naon nu matak jadi beda sakadar bajuna. Heeh. Dalam pengajian karena baju teh eta pengajian babari bangkrut. Ibu-ibu teh ngagugu ka ustad hese ngagugu ka salaki. Lamun cuk ustad wayahna rutinan kedeh warna bodas jeung nganyut bodas kabeh. Selasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju, toong cek salaki riren ngaos teh naha jangar kana sirah. Batak nu kudu ku urang diomean adalah hate. Al qalbun malikun, hate adalah raja. Lamun ngaran-ngaran hati geus jadi raja maka bakal mangaruhan hiji kana kauli, kadua kana fi'li. Lamun hati geus jadi raja, ibu bakal kepangaruhan kauli jeung fi'li. Kauli ucapan, fi'li pagawean. Aya jalma sangsara hayang mantuan berarti hatena nyaahan. Aya jalma salah hayang ngoncoran berarti hatena we hayang ngoncoran. Aya budak yatim boleh hayang mantuan berarti hatena nyaahan, berarti ngawujud ta sifat Rahman Rahim Allah teh dina wujudna, dina bentukna, dina jirimna, dina jinisna. Lamun bener ibu jeung Allah boga sifat Rahman jeung Rahim, ku kuring ditanya lamun isuk jaga ning geto aya budak tatangga nongtot polo dagang comro meuli moal. Nama ke jeung moal. Jijing. Kurang pikir. Lamun ibu ayah budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Heuh nama ke jeung moal. Berarti ibu teh lalajo leho lain lalajo comro. Padahal eueuh sejarahna comro digalo jeung polo. Comro leho. Kunaon eta njuk nyebut geuleuh ku hate? Berarti hatena lain ingat karena comrona, lain sadar karena moal payuna, tapi urang mah sadar karena kasalahanana ku aya polona. Lamun ibu bener boga sifat Rahman jeung Rahim, mika nyaah, mika welas jeung mika asih, tembongkeun dina sikap, jang ka dieu da mama teu hayang comro, ngan eta we kabita ku polo. Bikeun duit 5.000 wayana sing-sringkeun di balong emak keur para blauk. Bersih buruhan 5.000 jugjang aya nama dagang ka ditu comro payu comrona lantaran leungit lehona. Bapak kudu sadar yen ka pamajikan teh melak hade tapi goreng ge sok datang sorangan, nalika bapak melak pare jukut ge hirup sorangan. Bener. Bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi naha beurit jeung cakcak ngiringan. Nah awak kurang ge sarua Pak, moal mungkin suci saumur-umur, moal mungkin bersih saumur-umur, moal mungkin alus saumur-umur, kagorenganna pasti baroga. Heeh. Nah atuh dikarukut. Piceun atuh kagorengan teh. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Sifat manusia bener jeung salah pada-pada mika boga. Weh. Ini mah ngukur batur teh kudu sampurna, moal bisa bro, moal. Jeung hirup mah ukur disebut dah. Disebut pinter kudu bodoh, disebut beunghar kudu miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Oh ibu, disebut pinter teh lantaran aya nu bodoh, matak jelema pinter kudu loba nuhun ka nu bodoh. Naha, da teu mungkin pinter lamun eueuh nu bodoh, maka geus pinter kudu ngoncoran jelema bodoh, lain ngadon ngahina nu bodoh. Jelema beunghar kudu syukuran ku beungharna, ku cara nyaah ka budak miskin, nyaah ka fakir miskin, tempo keleng beteungna gera bere, tempo imah butut gera pangyieunkeun, tempo budak sakola teu kabiayaan pangbiayaankeun. Ta eta teh tugas jelema beunghar kanu miskin, artina bersyukur ku kabeunghara. Di luhur aya pejabat, ngaran-ngaran pejabat teh butuh ku rakyat. Naha apan jara dina pejabat teh kareuna dicoblos ku matak juk nyaralon ka ditu, dek nyalon kades, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, orang rakyat tong nyoblos jadi moal. Oh, matak geus jadi teh turun atuh ka rakyat. Nah, sing sadar maranehanana jadi teh lantaran dicoblos ku rakyat. Pak Kades, wilujeng.
naon ari heueuh kunaon Pak Kades sumping ka dieu bari nu salah mah ibu-ibu Pak Kades kamari nyalon na urang dieu kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu catet Pak Kades geuning henteu eta uyuhan cek urang Pak Kades mah jeung datang naon kade mah nu nyoblos pilihan anu nyoblos bere BLT nu teu nyoblos checklist tapi geuning ieu Pak Kades henteu kitu tadi dieu Pak ngaran pejabat teh ngaran pamimpin teh kudu siliwangi artina silih seungitan nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho nu nyoblos nu teu nyoblos Pak Kades geus jadi mah anger rakyat kuring keneh kajeun kitu kieu kuring adalah bagianana inilah kade siliwangi dengan ibu ya kudu mikir well dapat Kades ke dakwah kunaon ku kebijakan kan meureun ngadamel perdes di Kadesnya kenaon eta perdes mensejahterakan rakyatna kadang eta aya rakyat anu can sejahtera heukeun bae aya 5 tahun kudu sejahtera mah budak bolon ge leleng kahalu heula atuh heeh pokona we nu paling parah rakyatna gedong sigrong mobil mewah sawah lega ai kana BLT hayang sedih atuh dah lebih ke RT teu mere BLT teh ngadat ngamuk ke RT gelo RW edan cintu kunaon ari ibu nyarekan RT geuleuh cenah da batur meunang BLT aing henteu cintu pan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak sarakola make jeung butuh BLT bae we da butuh ngadat Pak ai Pak Kades bingung da ieu teh rakyatna akhirna ceuk Kades bere dibere ada eueuh ka era sia teh mah kabang mau motor Mio bari kongkorong renceng gelang loba panggih deui jeung sim kuring bu bade ka mana nyairkeun BLT ku stadion eueuh ka erana si eta berarti ieu teh jelema kitu teh beunghar heueuh ngan teu bersyukur ku beungharna ari beunghar hayang ai ngaku tara aku atuh hareupeun Allah Gusti abdi manolak kana perkara kieu bawa deui ka Kades hampura emak mah make jeung kabere ngan dipulangkeun we tah pangmikeunkeun kanu hakna aya fakir jeung miskinna wayahna kumaha ditampa ngan pangmikeunkeun kanu bener-bener butuhna ta eta anu bersyukur ka harta Nanda nya ge kalau leprok ya ting aya ting eueuh bener nana gerhana nu jadi ustad cek batur ampura jadi ustad lantaran aya jamaah eueuh jamaah mah teu jadi naon-naon matak nu ngaran ustad tong sok legeg deui naha sok ibu datang bapak datang kuring bisa ceramah lantaran aya nu datang eueuh jelema kabeh na urang rek ngomong jeung temo matak hakikat jelema teh jujur aya jasa batur matak urang geus jadi kudu loba nuhun ka batur lain legeg well tong legeg hirup lamun jelema legeg kaditu teh nyata panyakit hate sombong kuring beda jeung batur teu beda sarua hakikat asli sarua ngan ukur beda na cara ukur beda na gaya da urang deui ge lamun maca tahlil eueuh nu sarupa eueuh mun aya nu maot sok ngaos tahlil da tahlil ge aya 3 cara di Garut teh nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih beda eta carana aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk muah aya oge nu maca tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah kalau jeung temang satop heula nah teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di kuda gideg ngarah teu sare anu paling paur nu muter sajam setengah lur tahlil teh mui illallah 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 nah da bubar tahlil teh dahar-dahar acan kuat pias digoneng tak DKM balik lagi golok-golok di jalan kemudian lieur datang ka imahna kuat ngalempreh mangkaning isukna teh jadwal khotib panggih jeung kuring teh kumaha lur sehat alhamdulillah cenah rada jangan cenah atuh dikit-dikit teuing Rekul jadi khotib hade ngahotibanana ngantungtungna bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah kuat ngegebog gua cing teh bebengok maneh make jeung tepung jeung Allah Nabi Musa we teu sanggupeun
cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti kumaha cek Allah tuh tempo panon poe serat Gusti kumaha cek Allah nempo panon poe ciptaan kami nyebut serat komo nempo kami nu nyieun ieu pada ahli wiridan nyebutkeun tepung jeung alot anjing teh kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak gitu ah cenah mending urang tepung jeung alot dan nu belah ditu mah cenah ditelepon alot teh gitu mending aya nu telepon Allah iraha cenah ya Allah Idul Fitri Jumaah parenta gitu nomor WA anak Pak Kades mati subuh nepi ka Isya ngadoa bebeakan disiap ti kenca ditelepon langsung terus pigi sidanya keun bae ibu beda cara mah teu naon nu tungkul nu ngagideg nu muter teu masalah nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideg keur maca la ilaha illallah nu muih ge keur maca la ilaha illallah anggur eusina naon ulah pasea ku cara ari eusina arareuh naon eta eusi la ilaha illallah teh ngaleungitkeun kasombongan diri ngaleungitkeun pengakuan diri nu aya iwal Allahna maka leungit ilah nu sejenna kahartos dipuji teu bangga disanjung teu bangga keur naon dipuji teh ilmu karom nana gerhana pret nah kuring sadar disebut al-mukarram can mojo maknya aya al-mukarram salat subuh kaberangan matak al-mukarram lain keur kuring keur saha keur Pak Ustad nu aya di tempat ieu kuring mah datang ka dieu hiji diulem dua dibayar coba Pak Ustad nu di dieu nu ngajar ngaji ibu Pak Ustad di dieu maot ibu di tahlilan ku Ustad di dieu gering nu dipenta doa Ustad di dieu maka al-mukarram tah Ustad di dieu lainana gerhana cobaan isu kuring ulem deui hek tong dibayar datang moal ieu teh ceramah teh keur ngomean hate alus hate na ari ibu suudon ah kacau tareuas hate teh karacau pisan tuh matak balik Pak pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku geratanya ke Pak Ustad nu aya di tempat naon eta man arofa nafsahu faqad arofa robbahu jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna deuk wawuh ka Allah kumaha lamun diri unggal poe wawuh jeung kagoreng patutan batur nu aya ge ukur aral jeung ambekna sumberna tina hawa nafsu sorangan nyawa teuing naon gigituan oh bagus gitu sedih sok dijawab belum naon Pak Ustad masih kena single gitu pertanyaannya dijawab gua abdi meni kepo tuh lamun geus nikah kuring deuk naon lamun acan kuring deuk naon hari ibu well kan pernah sih kauleman nu kawinan sesalaman bapak-bapak gigireun cek bapak-bapak teh kieu tat ira harek nyusul taku abdi teh dilawan antep we hiji waktu isu teh tetangga aya nu maot keur dikurebkeun bapak-bapak eta datang ku cek abdi bah ira harek nyusul teh eta jawabanana mangga kembangkeun ku ibu teh eta jawaban nu bieu teh kembali sabab ieu teh Indonesia bakal beda jeung Arab Indonesia bakal beda jeung Kuwait Indonesia bakal beda jeung negara lain maka tembongkeun teh budaya urang we teu kudu nembongkeun budaya urang Arab jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang Garut gitu loh tembongkeun budaya Garut imut lucu ngagelunyu someah daredeh alus budi hade basa kitu pan budaya urang mah bener oh angara cenah mang mah yang sarupa jeung Arab moal bisa di Arab barang dahar ku 3 ramo nu dicokot korma pecakan di Garut barang dahar ku 3 ramo nu dicokot angeun kacang asup moal heubeul heueuh di Arab mau ngadan langsung komat meujeuh naha setengah genep jelema geus ngawaleuh di masjid cobaan di Garut
ngong adan langsung komat, nu adan eta komat eta, imam eta makmum eta wiridan eta ngadua eta balik nu kukulu nu geus eta keneh. Matak pinterna orang NU Nahdlatul Ulama nyiptakeun hiji metode naon pupujian teh teh ngolo umat laeng geuning baheula bapak keur bolon eling umat aki-aki geuning muslimin muslimat ayu urang berjahat les eueuh damikna pareum maah salat subuh aya ret setengah genep magrib. Iya teh ngaranna teh ngolo supaya jalma darahe ka masjid. Pek da eta mah hanya sebatas metode. Ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ku nyanyi urang mah wujud kidambak. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat terus ilmu basar kaleng qadiran muridan haliman samian muta jugnya baka Arab aya nu kitu Allah da eta mah budaya urang bener nya nah atuh hayang sarupa jeung Arab mah moal berat masjid di urang hayang sarupa jeung Arab mah mic nu HD nu adan dibayar sound system nagok matak adan Arab alus Allahu akbar Allahu akbar rasul di Arab mau diberi adan nu kitu breng jelema ka masjid cobian di urang adan alus-alus teuing da eueun ke masjid harees genah teuing matak adan di urang mah tong nu alus-alus teuing subuh teh nu kerebek sora nu ganeng Allahu akbar hudang kabeh jelema Pak moal teu rabeng ka masjid rek naon deuk ngagebugan nu adan matak di urang kitu di masjid teh geuning mik peperepetan kadang-kadang speaker poropot eho tarik teuing atuh ngabeubeub adan aya DKM pan barorah mikiran eho teu ngarti-ngarti acan jangan dicetrekkeun Allahu akbar oh mau palebah maca hayalah sholah makalah ka adu Allah hayalah sholah lah kumaha cek nentara ka masjid uluh cek aing ge ulah ka masjid eta tembok sara rusak kitu kan bae da ieu manu urang Indonesia. Heeh. Eta geus teu kudu loba pasea riweuh teuing sacarana sacirina saci. Untuk sholawat, nu sarupa aya nu juga es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Aya nu maca sholawat bari aya alokan. Sholatul salamun Alatuh Rasulil kan bae kumaha resepna aya nu baca sholawat bari tetenjrak bari hoak sholatullah salamullah alatuh Rasulillah aji keun da eta mah hanya sebatas cara nu penting mah sarua anu dibaca bener Pak Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu tujuan nu dibaca adalah sholawat keneh keun bae atuh mereka atuh anu teuing kana pasiat inilah Indo beda lah pokoknya beda jeung keukeul bapak mah hayang jigu orang Arab moal bisa di Arab tarawih dipigi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapenting tamat toong di masjid penuh cobian di dieu nya tarawih nepi jam 3 subuh sapoe penuh 2 poe jijingkrungan jadi suku kalau bah ditanya nah habu teu ka masjid rada gelo imam dicarekan soyong jeger cek jeger hiling cenah dewek tah di imam dekul jeger jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas sahabat 23 rakaat eta we nu dibaca teh Al-Ikhlas tapi kan rakaat genep hayang beureun anas kan poho deui pan ngareret heula ka jamaah bios cenah kulhu deui eta cek jamaah lajeng we cenah beres jam 8 dah kepada ngagabruk atuh kajen ka jeger teu sangka maneh ngimaman mah kapake nah tereh Indonesia
Tetap di Indonesia mah hampura berbagai suku bangsa, berbagai ras, berbagai kulit, berbagai agama. Sok kurang silih ajen karena perbedaan kakara Indonesia bakal bisa maju bardatun thayyibatun warobun ghafur. Bener? Papagahan agama kunada, ya papagahan agama kunada kalau balon. Naon ngaranna? Sawer. Udah disunatan ge pan osok disawer. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Islam ngabogaan ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokan dina agami. Itu bapak-bapak nu di luhur naon la ilaha illallah. Itu bapak-bapak nu di luhur keur ngomongkeun abdi kieu cenah ngomongna teh teu sangka cenah ustad eta mah keur kasep teh alus sorana. Nuhun Pak. Wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi wur diawur-awur kaheman diawur-awur kanyaah diawur-awur ka asih wur awur Allah baik pakades betah di dia ya buat nongkrong welangna kalau cenah sawer mun balikeun ku maneh we kitu bae we cenah aya kalau paus orang mah bingung kumaha ieu salakina naon maknana Pak sing aya maknaan atuh kolot baheula teu mungkin ngajadikeun perkara eta lamun eueuh pesan moralna matak ulah suudon kana ilmu kolot aya pesan moral di jerona aya pesan naon nu dipesankeun eta mimitina ge bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran sagala rupa teh kudu make bismillah. Kalau yang nyebat asma Allah ar-Rahman nu Maha Welas ar-Rahim nu Maha Asih pan hirup urang mah teu akur-akur jeung bismillah teh teh boro-boro mah jeung bismillah jeung bi gitu akur ai bi teh pan ku qudrat Allah ku iradat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku takdir Allah geuning urang mah alus asa aing alus bener asa aing bener pinter asa aing pinter nah ka mana atuh Allahna bener mata ternyata ilmu kolot baheula ulah dicaci ulah dimaki sabab di jerona aya pesan moral anu tangtuh lalakon ieu murang kali cek bahasa Sunda genep tahun di sawang katukang ieu murang kali nu namina Muhammad Irjam Ramadan mau teu ngalahirkeun anak keur bulan Ramadan pertengahan ya nya bener ya kayak ada kitu urang Sunda mun mari ngaran teh gumantung kajadian Senin nih Salasa asa Rebo abo Kamis iis Jumaah budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah datar kagok sarebo ai pangga desa hawasta Rahmat wah Salasa nya we kitu pangga desa mun kuring nana gerhana teguh ku ibu tah geuning berarti kuring lahir ke waktu gerhana bulan tepatna poe Kemis geus molongo asup kana poe Jumaah nah jam 12:05 borosot kuring matak dibere ngaran ku kolot nana gerhana sebab kuring lahir ke waktu gerhana bulan matak nya sakieu meujeuh we walaupun gerhana panon poe mah tutung jika kolot baheula mere ngaran gumantung tina kajadian we nya budak ayeuna mere ngaran ka anak nu aheng-aheng nu aralus budak anu da eta pulo beuting lolojo film Korea power nu kieu geuning ete ayo dahar jeung hulu asin ayo ngomong Inggrisan ieu pagawean ngurek berasa geus kacau ayo cicing luhur gunung mipir gawil nulung kawing bapak jungkrang nulung kewang kana Sunda geus embung
ngadidik gitu ku Indonesia nu tak tektok awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur datang ecrep gitu awas jangan main sisi solokan palit keh bermoy akina di Bandung sarwana deh cucu kakek dicari-cari gok di dia terus kacau matak jati kasih liku junti budaya batur diterima kurang budaya orang lalu ngitan coplok hiji-hiji bener matak pertahankan ngaranna budaya zaman bareto pak kerjaan ayah bantuan pemerintah ruksak jalan diomean kusa kampung jukut jadi di Tancleban hiji-hiji iya bagian si A iya bagian si B cobian Pak Kades ayeuna cadu rakyat gunung ngagugu wayahna jumsi ngadon nyegak deh sok we bersihan jalan kudu menang bantuan bungkul bener Pak asli eta mata gotong royong budaya gotong royong geus eueuh kunaon eta kulo bapang bibita teuing jadi henteu sapenanggungan henteu sarasa henteu sarumasa mana oh bu RT asa genahnya bu RT bari ngarerat ka tukang lebok gitu dah sedih lah itu leungit budayana naon ai budaya nada naon aya nada tradisi naon ai tradisi kebiasaan aya pesan moral tina kebiasaan ya aya kalau baheula jang tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala naon ngarah bager budak teu kaluar imah ayeuna pan teu geungeun ku sanekala jang nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kumaha ceuk budak ibu yah mamah kadikeun sanekala cekek ku aing ayeuna akhirna budak ayeuna teu geungeun ku sanekala pelenung beuteungna bapaan eta sanekala teu geuning atuh da sok mun dibongkar kabeh tina budaya da ilmu nya asli luhur panto nyieun sawen nyieun tina harupat naon bahasana ulah kita sarupateun ngomong sok ngabakama abang bibir ti dibengkuh abang letah teu tulangan jelema ngahina batur siap-siap dicabok batur dina harupat nyimpen elmuna asupkeun kana bawang beureum siksik ku ibu kecelak cai panon ibu naon artina ulah deuk meurihan batur ku omongan ku tekad jeung lapah urang sanajan alus omongna tapi batur nyeri hampura itu ngadawakeun goreng ka urang kahayang teh da karasaeun ku manehna matak asa eutik bapana ustad anakna mah ustad nah bongan urang ngaledek anak batur ngahina anak batur nyasaak harga diri batur inung bapana mah nyeri hate kumacik inung bapana kahayang teh da karasaeun ku dirina tuh matak jadi jelema tong sok panatik teuing da jelema panatik mah hampura ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana tembok teu hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan matak jelema nu panatik di Bandungan kabehna hayang nyaho manehna bener lur apan bahasa Quran ge ikro kitabaka kafabi nafsika gera baca kitab araranjeun ari kitab araranjeun teh kitab anu ditulis poe ayeuna gorengna alusna baca ku sorangan lain kudu macaan pagawean batur hirup Bapak Kades jadi teteh boga kitab naon kitab kealusan hareupeun wargana mata hayang nyalon dicoblos ku rakyatna apan kitabna alus coba nu goreng da teu alus-alus atuh jeung teu jadi-jadi deui maju mundur nama nusa gumantung kitabna Pak naon eta eusi hatena ayo gitu mah gara sok keur sangsara sisik melik sulit ati goreng pucus belang bayah panasan ka batur moal nyampeurkeun harta ka na hate gitu mah nah keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu sombong si eta mah matak paingan seuseut lah hirup teh nah eusi hate kotor lurah bari maranehanana keur bodoh saban geureuh wae ka batur keur mah bodoh saban geureuh ka batur komo dibere modal pinter moal teu ngahina batur lur matak paingan elmu teu nyampeurkeun nya matak keratanya kana awak masing-masing maju jeung henteu tangtukeun ku eusi kitab dina diri ikro kitabaka geura bararaca kitab araranjeun aduh tuliskeun wangsul ti teh tuliskeun nya kitab ibu teh tuliskeun bawong, bedegong, pedit, kumet, meregese, cap jahe, buntut kasiran, tekaupan, cegukan, punungan, belikan, siksik, melik, sulit, ati, goreng, kucus, belang, bayah, tuliskeun kabeh. Maka ibu baret dia bakal aya tetangga nu ngomong deh para ngausan ari hate sulit mah. Moal kasih geng ibu, nah geus dicatet, nuhun tetangga ternyata sulit nomor 11. Catatkeun kagorengan urang atuh dina awak teh.
lain nyatetkeun kealusan wungkul bener oh tidak iya pun lanceuk nyunatan budak boga cita-cita hayang boga budak soleh da buku tuh butuh jawaban atuh hayang beunghar jawabanana daek usaha hayang pinter jawabanana bersih hate jeung daek diajar hayang loba batur hayang loba dulur jawabanana tong siksik meuli ka batur enteng geuning hirup atuh guguru tina madu teh amis lamun jelema amis boro-boro mah manusa sireum ge datang kunaon batur mung bareng jeung urang patra balik banget hasem banget bibir goreng bibir anon popolotot ngalengkah teu oleh salah nalika batur salah diomong-omong laler nu kitu patut mah berarti kan atoh gitu kerasa pikir ngarumasakeun apa kana mah ancaman abdi mah kieu we moal diulem deui geus bae bae tadi ulem ku ibu geda kadesna datang bakal diulem ke Agustusan Pak Kades di desa Pak Kadesnya tuh insya Allah tenang Pak Kades segala Agustus tahun hareup 2025 da 2024 geus pinuh teuing atuh jadwal kalem Pak Kades lah jadi ulem keluargana ge Pak Kades bakal diulem udah Pak Kades sih gitu cita-citana biana hatena kalau ditoong hayang cenah ngulem ustad ieu nah yang bisa noong karena hati Pak Kades bisa tuluy nanyakan kita bakal nanyakan kalau hajat sabaraha cenah mayarna gitu nah apa aja mikiran karena bayaran riweuh agama mah teu kudu jual moal itu ya dia bener tuh Pak nah ada yang ngajualan tong eret atuh kok nya ya agama dijual meulikeun goreng mah diulem teu dibayar oge insyaallah ibu astagfirullahaladzim eta HP kuat lamokot gitu nyebutkeun moal datang ibu jalan gede kana mending balik teh curang kahayang teh butuh jawaban ibu bapak ieu boga anak hayang soleh jawab atuh kunaon jawabanana inung bapana kudu soleh lah inung bapak adalah contoh anak sebagai saksi mata tong pasea hareupeun anak mata paingannya para alim ulama baheula hareupeun anak teh sun kening geuning ngagugahkeun pamajikan kunaon eta nurunkeun ka anak supaya ngahargaan kana jadi pamajikan ngahargaan ka salaki sok we akang mah ngora keneh mun ieu geus kolot kagok ya coba aneh ke subuh cium tarang aki-aki kumaha cek si aki loba gaya mudah dia ka ibu teh anu bawel dia kerasa pecakan ge sun kening ka salaki subuh banyaho kutarana kata diomongkeun kalau baru cek salaki keur boga pangabutuhnya bener-bener anak hayang soleh teh bere contoh ku inung jeung bapana matak inung bapak kudu cicing dina agama nu sampurna jeung paripurna waktu salat jeung budak cenah salat waktu wudu papagahan budak wudu atuh teu bisa urang tuduhkeun ka ustadna jeung kiaina di dieu meureun loba pasantren asongkeun ka pasantrenna titipkeun ka inung bapana bapak mah bagian usahana jongjon hirup pak teu ngadidik urang ge tuh guru ngajina ngadidik ka budakna sok dek malah santren aya di dia pesantren ampun mau di pesantren pun keluar Garut ai Garut teh kusaha dieusian mun sok gaya di mana cenah ibu di Jawa murang kali abdi mah santren ai Garut kosong terus iya urang teh kudu bangga ku lembur sorangan ku ustad sorangan ku kiai sorangan kuring datang ka dieu ukur diulem sapoe geus balik tong bangga kunana gerhana bangga mah ku ustad Garut ya bener nah tempo saking ku bangga urang dia ka ustad nana mah 1 2 3 4 dienung kabeh ngerbek ya nah ari ustad dia kuat di subuhan yo abdi keur aduh ieu dua ampun Gusti di imeuh mereka kabeh yakin
Kan bunghak betul habeun nginum iraha daharna tak deh buru balik bahaya dan hajatnya mengalarti Ustadz udah harta langsung di dusan gitu. Nah kamari abdi di Cianjur gitu sebenarnya teuing di Garut mata apa man kurang Garut mung akur jeung urang Cianjur oh di dia mah sosieun oh sosieun nah ada ka Cimaung mah Garut teh hiji domba nu terkenal kadua jaket anu katilu dodol kaopat jeruk bener teh tapi lah hati bareto kuring ceramah di Garut can bebeunangan doma ban Garut mun Bandung mah bebari Bandung naon peuyeum Bandung mun Majalaya Boronong Majalaya nya mun Subang ganas Garut mah dodol Garut kota Inten tapi nah jeruk nah tuh orang mual ka dia apa ngora hek persiapkeun atuh bawa Garut orang ngaek teh geuning hade kan resep berewet terusna kok ya ada betul lengas teh kawan sok budak hayang soleh mah bere contoh ku indung aja bapak nah kakara budak aya tuturkeun sedengkeun poe ayeuna teh hampura loba godaan keur budak teh mengidolakan lain ka indung mengidolakan lain ka bapak kadang-kadang mengidolakan ka artis panungan budak atuh ku ibu nu ayeuna komo bebengok beger datang mah capek ibu ngadiditna aya ngaran-ngaran beger pan yai biasa dipager beger nolol ti handap pager nolol ti luhur pager ti luhur nolol ti handap indung sakabeung ditipu bebengok beger mang ge mah sekolah teh bakal sonten kerja kelompok hadapeun tanggal enteh terus atuh pelenung beteungna eueuh bapaan Allah eta ada kerja kelompok gugu indung keneh moal aya anu leuwih matih doana iwati indung jeung bapa moal aya anu leuwih murkana iwati murkana indung bapa nepi ka Allah ge nitipkeun ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa matak lamun aya jelema di tempat goreng kakolot Bandungan ekonomi naragrag gedongna teu ngeunah di cicingan sawah lega teu ngeunah di pelakan kunaon aya kolot nyurcut cai panon ku ucapan jeung tekadna well dia atuh teu kudu minta doa kanu jauh-jauh teuing hayang jadi kades mah enteng kakolot mungkin jeung kudu ko Cimaung segala nyangan sahideuk naon kakolot minta doa abdi ge demi Allah minta doa teh tara kasasati kolot tadi ge rek mana cenah maneh ka Garut cing mah teu capek cenah maneh kamari geus balik ti Karawang heuh cing mah capek heukeun bae cenah kasep tah nyebut teh kasep mata pek ibu nyebut bagong nyebut monyet abdi mau kasih geung nah ibu teu boga jasa naon-naon ka urang jeung nyebut bagong inung kuring nu ngadede kuring inung kuring nu ngabiayaan kuring inung kuring nu masantrenkeun kuring anger nyebutna kasep matak dibalik kolot nyebut kasep hampura kuring jadi kuat mental dihina diledek mangsa bodong maraban ge ieu mah henteu well pokona nya nu leuwih ngarti mah cinta ka Garut mah sabaraha jadwal cenah ayeuna 3 aduh cenah moal teu heureun mobil teh cinta mah jeung heureun mah panu milu mangan opatan oh geuning kamari maneh cenah Tasik jeung Subang kuat heureun babawaan di tukang teh majarkeun moal teu heureun cinta mah masuk kitu cinta mah hayang cau komo we cau ti Garut moal teu galalade tapunten hajat nu leutik mah tong diasupkeun cinta mah arek wajib Allah di daharna ge isuk jam 8 beurang moal teu suruput emang kan geus diomongkeun lamun eueuh piomongeun cinta arek teng-teng komo we urang Garut mah barisaan nyeun teng-teng bari taruas bari aramis cinta deuk naon deui mak bolu cinta arek komo we cinta rek sapasir satengah hiji hari besek cinta besek arek oh cenah hayang nempo urang ditu cenah besek naon jerona nah sarua jeung urang mih gitu cinta teuing mah teu apa nah da urang mah keur curhat jeung inung teu nyindiran nu hajat sakadar ngelingan gitu aduh ya Allah
goreng patut urang kanu jadi inung jeung bapak urang nyeri hate kolot urang ku omongan urang perih hatena ku sikap urang Bandungan kahirupan boro-boro di akhirat di dunia bakal sesir padina kahirupanana naon sababna kolot urang teu dimuliakeun kanu jadi anak matak dosa nu paling badak dosa nu paling gede adalah dosa urang kanu jadi kolot urang bari Bandungan nu ngaran kolot lalakon panjang tengah peting budak sare tuluy ogo dirawu ku kolot utama ku indung di hari ringan di bari nunutan neng neleng nenggu gerak gede gerak jangkung gerak sakola ka Bandung gerak ngokolakeun indung coba bapak lamun anak ogo osok gituan tara gandeng bapak matak lebih ngerti karena perasaan anak adalah indung matak paingan ku Allah dihargaan umaha kakara abuka indung kakara bapak keun pak da urang oge ngusahakeun aya jasaan hareupeun Allah ngan leuwih utama madrasah terbaik adalah indung matak wayahna lamun aya budak umur 40 tahun can bisa ditium tempo indungna bucrang bukna lamun aya budak leutik anu umur 2 tahun juga hayang ditium tempo indungna muslimah sejati daek ditium talamun ieu teh teuing mun aya nu 50 tahun mun nepi ka teu bisa ditium tinggal heret we indungna paingan da tara matak didikan indung itu lebih seukeut matak madrasah paling terbaik adalah nu ngaran indung dosa anu paling gede adalah dosa ka indung matak yuk ayeuna mah urang babalik pikir urang tempo indung urang ibu barang dahan ngareunah buah kolot mah meunjuk ngahutang ibu ngeunah-ngeunah cicing di imah anu alus buah kolot menyerak celakan cai hujan teu kaomean ibu ngeunah-ngeunah meuli baju anu hararade buah kolot mah sapotong gitu ka bedak gerak balik pikir nanti ayeuna urang tepungan kolot urang bisi keur geuring sabab bakal kaduhung kaliwat saki baheula bapak jeung ibu minta duit ka kolot teu mere kunaon sababna ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot tapi ibu ceurik kunaon sababna kolot teu geus eueuh namaruk teu nyeri hate ieu bapak anu hajat lamun indung teu nyaksian bapak teu nyaksian gedong sigerong hayang kaungahan ku kolot mobil mewah hayang kaungahan ku kolot sawah lega hayang ka Bandungan ku kolot tapi itu moal terjadi lantaran kolot teu geus eueuh pakades geus boga jabatan hayang kasaksian dina pelantikan ku kolot tapi nalika kolotna eueuh hampura pakades teu istimewa dina pelantikan laras pakades tuh matak hargaan mulyakeun ti ayeuna nu ngaran indung bapak para ustad para kiai hebat dina nyarita kade ulah nepi ka nyerikeun hate kolot lamun bener urang salat zakat saum jeung ibadah haji jujur tingkat anu pangkerena tingkat ibadah nu pang alusna ternyata alus budi laku lampah kanu jadi kolotna doraka kanu jadi indung bapana Bandungan panunggaran hirupna dina harta lagi ukur sungkunan gedong nasi grong mobilna mewah sawana lega tapi rumah tanggana awet rajet we nah aya kolot nu teu ngeunah hatena well sok eno gawayahna ka kolot tah ibu dikandung kunungaran indung sabulan 8 bulan dilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paciak sang budubrag lalakon panjang eta teh ngandung teh mural sebel jangar capek lungser ripuh tunuh ditahan we ibu teh bener nangkuban soksin bitu nyengigir soksin bahe nang karak sidikan eungap borosot budak kadunya henteu kaluar wae digunting pan krak cicing bapak matong bibiri gidigan moal ngarsaan henteu kaluar wae disesar patuangan ibu dibagi opat copot budakna bedel patuangan indung nepi ka ridho nyawa ditanunkeun ka pangeran melaan saha melaan anak tapi aya teh anak bebela ka kolot nepi ka nyawa ditanunkeun can aya sejarahna indung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi budak nu 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya judul ti baheulana matak moal aya jasa nu paling hebat adalah jasa indung jeung jasa bapak nu paling paur hampura ulah kasiniran nu paling paur kolot aya keneh indung aya keneh budak ngariung limaan pak mengpeung bapak aya emak aya warisan teh bagikeun ayeuna tah ieu teh ngaranna nyangsarakeun kolot katungtungnakeun moal demi Allah kuring make demi Allah artinya yakin demi Allah moal aya jelema beunghar ku warisan yuk Bandungan bisa percaya nah
Nah ada kolot urang mah cenah ridho ngabagi-bagi ke anakna lain ridho tapi ingis ku bisi rempan ku buah anak papasean ku hartana. Dah hati letik nama moal aya jelema ridho. Heeh. Asli teh. Sabodo urang mah asal ngomong we penting menepi. Moal aya jelema beungar ku warisan moal. Bisi kalau kumaha oge. Ieu mah sok ke Bandungan ku bapak ya omongan kuring moal aya jelema beungar ku warisan. Justru lamun urang menta warisan kolot keur aya sarua jeung yang sara kolot ka kolot nakeun. Anak imah geus dibikeun ka si bungsu, sawah geus dibikeun ka si cikal, ari kolot teu di mana? Cicing di si bungsu wirang naha aya minantu, cicing di cikal hampura aya pamajikan, ngaran kolot isut kolot mun tuangeun ceuk urang mah pangset, ceuk kolot mah ngeunah, sabab betah geus rada beda. Leres Pak. Tuh. Lamun samel ceuk urang mah ngeunah lada, kolot bae suge mencret. Geus beda kadaharan nu ngaran kolot, narek disaruakeun jeung kadaharan budak mora. Heeh. Lamun kulem kolot mah kaganggu saeutik geus teu bisa peureum deui. Leres. Cing atuh urang boga anak teh entong diseret wae ka kolot karunya. Antep kolot cenah tibra, antep akina cenah tibra, geus boseneun kolot ngadenge jebleh urang ge. Ayeuna incu diseret-seret ka kolot, dorakana teh teh dunya akhirat lur ah. Tuh, anu rumah sama juga bali urang, balik cenah. Yang salaki boga anak tong diseret-seret ka kolot, urang boga kasusah, kolot boga kasusah. Kolot urang susah mikiran urang, cing maknya atuh kasusah urang diseretkeun wae ka kolot. Bere kasenangan atau kolot teh di dieu. Lamun anak ngajamin kolot maka Allah ngajamin anak. Lamun anak nyerenkeun hartana ka kolot maka Allah bakal nyerenkeun hartana kanu jadi anak. Matak ternyata beungharna anak majuna anak gumantung kurang sikap kanu jadi kolot. Pek deuk yakin deuk teu yakin ngan kuring demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, wana yeuh kabatur alus kolot goreng, kabatur suntangan, ka kolot mangaliwat teu punten-punten ngeureuyeuh sia tah. Iya kita baru dak ABG kitu geuning tanggal 22 cepret foto jeung indungna sayang mana aing ngembah wadah tara tuh cek indungna pisan bari diciwit manis nya eta budak ngalawan ya mamah ge baheula kitu udah bisa jadi indung bapak pernah ibu ngalaman gering indung macicing gigireun nyokot cai jeung uyah dibanyurkeun dikompres bari diusapan nyai anak kingrah sehat hoyong naon ku mak moal burung dipangmeulikeun ngolo eta kolot supaya urang cager pudeg-deg ngabeukahan ieu hate di cenah bejana mun urang cager kolot aya kahayang bakal dibikeun akhirna teh Pak alhamdulillah cager jag-jag geuning ditawaran hayu nyai gelirek milu hoyong naon nu penting sehat bogaeun duit kolot henteu nah atuh boga janji supaya budak cager cobaan ayeuna inung gering bapak gering aya teu anak gigireun cukurang oge wayahna mun rada kasindiran duli ah itu nanggung ieu bapak usaha teh capek aya nu leuwih capek batan bapak saha inung bapak urang ngusahakeun urang teh capek sarua jeung bapak ayeuna nyebutkeun capek matak tong sok loba ngeluh dina hirup Pak Kades tong ngeluh oh capek cenah jadi kades teh eureun we atuh iya jawaban nu paling patri eta Pak cek ibu teh oh hirup di dunya teh cara rape kieu geura balik ka akhirat jeung matak entong loba ngeluh nu ngaran hirup nikmati jalani syukuri Allah bakal mere anugerah ka urang lamun jelema geus bisa syukur komo geura aduh rada ini tak urang geura sok urang pikir urang teh keleutik ngajengkelkeun isar gede ngesalkeun ke urang gitu keleutik ngajengkelkeun isar gede ngesalkeun palebah mana ngasalkeun anak kolot keur barang dahar leos urang hayang kacai jorowok geuning mama buru memeh buru sidi kolot keur dahar eureun heula kolot medaharna melaan budakna hayang jajan ngamuk hareupeun umum kolot osok ceurik tara jingjing budak leos pake jajan atuh satena teu kadahar da sidi ku ucing pengorbanan kolot ka anak nepi ka kitu bener matakna lamun aya anak goreng patut ka kolot teh teung teuingan kacida-cida teuing
dosa teh bebeakan dek salat dek zakat dek saum dek haji dek maca Quran alus maca sholawat mineng ceramah hade Allah bakal mupus pahalana nah lamun indung bapak nyurucut cai panon ku kalakuanana mata ibadah nu paling pantes adalah ibadah urang kanu jadi indung bapak urang nyaan ibu keletik ngesalkeun iseur gede ngajengkelkeun empo nu ngaran kolot dek maot wae dek maot dan nepi ka asa hese dek maot teh naha hayang panggih deui heula jeung si cikal anu can balik ti Bandung susulan geuning buru ieu indung hayang panggih kurumuy datang kumaha jawaban indung kamarana anak hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan keur sakarat Pak berarti dina pikiranna eudeuh maot wae mikiran anak naha ari anak tara pernah mikiran kolot mau ngaran-ngaran kolot ke 70 tahun kaditu cing atuh senangkeun ku ngaran anak kalau kita ngasuh incu teuing tenang ibu abdi ngawakilan ibu tah dari ibu ngomong ke anak mah jago ku digugukeun ku urang paling amakeun ka urang sabodo jauh ieu jeung moal panggih deui heueuh nya budak ngadat cokot ku inuna ku bapana ulah ngadat hareupeun nini naha na teu karunya urang baheula jeble hareupeun kolot capeun kolot teh ayeuna disambung ku incu cing atuh moal berkah rumah tangga teh eta teh saking ku greget kieu dudunya hirup teh teuing heueuh anak sok ibu sok ngabedug sok diompreng tara dituang dibawa ke akar anak bener abdi ngalaman pun biang osok ngabedug abdi balik sekolah jam 12 mangirim naon kuring teh geblek cedok Pak sidik di kebon der ngirim naon sekolah teh aya ta bodang keur maneh bodang geuning baheula mah anu roti badak pake maladuk anjing ngaguik teh nepi ka asa sugema hate eta ku kolot dikirim bari di kebon berarti ayeuna kapikir kolot lapar nah dibawa melaan lapar anak nepi ka kolot ridho ngalaparan dirina barang tuang anak satilu-tilu konca teh geuning aya pepetek dibagi tilu huluna tengah jeung buntut hulu keur cikal tengah keur panengah buntut keur bungsu ai anjeunna tuang jeung naon jeung asin nah pan pepetek teh asin ari ibu jadi ngabejaan teh salah jeung uyah teu hayang kolot pepetek teu hayang kolot lauk hayang nah atuh anak sieun teu ngadahar eta nepi ka ngelehan ku anjeun nu ngaran kolot melaan anak boga dadahareun teuneun lalu mari majarkeun teh keur anak bener mata kampura bapak hajat abdi moal tuang di dieu inget ka kolot sieun sandahar kolot urang dan kita sieun atuh kita ditanya mana geus dahar jang atos di mana di Garut jeung naon jeung daging jeung itu jeung ieu kumaha mun cokolot urang mun tega teu mawa ta eta urang mah horeang mata wayahna we nu hajat dek barang dahar babarengan laparna abdi dek melaan lapar kolot hayang disebut budak soleh mung seueuh sorangan ai kolot lapar otak sok we nu aya ngageuwat ka ibu lamun kauleman pan sok mawa kantong gede keur naon eta teh kantong aya bulu nalepkeun kana kantong sate dadetkeun kana kantong cau bebeskeun kana kantong keur saha tuh Pak coba bapak-bapak kauleman ngali gincing we nah beak sorangan oge budak ngadat Pak hayang cau kumaha bapak minta mana mah kanu hajat riweuh teh pan digeroan indungna ka dieu tah budak kokot yang paingan Allah leuwih ngahargaan umaha kakara abuka ternyata indung leuwih ngarti karena perasaan anak batan bapak tapi bapak oge boga jasa gede ngusahakeun kakara jadi simpulkan ku ibu budak nu soleh adalah budak nu surti ngarti karena jasa indung bapak maot ke indung bapak urang maka budak nu soleh mah bakal bisa ngadoakeun tutup ku 100 poe tutup ku 1000 poe henteu tuluikeun ngadoakeun indung bapak urang teh ayeuna mah ibu hayang nanggep kolot hayang dititah kolot hayang nyeuh hareupeun kolot hayang balik kecerakan tuang jeung kolot tapi itu geus moal terjadi moal aya nu paling indah nalika urang babarengan jeung kolot ayeuna kolot geus eueuh hayang mencetan kolot geus moal aya nu nitah hayang nyeuh nalahunan kolot geus moal aya nu menta hayang gegepan kolot geus moal terjadi lantaran kolot geus eueuh ternyata eueuh kolot teh hirup teh keung geuning
leres bah Pakades baheula keur aya masalah bebeja ka kolot ceuk kolot mah kieu jang sing sabar maneh teh ngaran pamimpin pasti aya godaan jeung rintangan kana cepil teh asup hate teh gairah deui jadi kades coba suatu saat inung bapak urang bakal eueuh menta papatah ka saha sabab dulur jeung tatangga mah cantang tuh bisa ngarasakeun kana kaayaan urangna tapi nu leuwih ngarasakeun kabisana iwati inung bapak nu leuwih ngarasakeun kanu jadi anakna anak boga hutang inung bapak wani nanggungna tapi inung bapak boga hutang anak ngadon kabur banggeulana ngararaku lah sok ngararaku kabongkar kabeh ku ceramah kieu mah nya sok anak ceurik hareupeun kolot ceuk kolot kunaon nyai maneh balikan sorangan teu jeung salaki mamah abdi teh pasea kumaha ceuk kolot geus nyai maneh ti emak balik deui kudu ka emak yap anak king tong loba dongeng emak ge sadar jeung apal isuk emak deuk nepungan minantu nepi ka loba nu ngaran inung nyuh hareupeun minantu mung nyaksian anak bangkrut rumah tanggana bener saha nu maneh gigituan tatangga dulur moal mungkin iwati inung asli mah nah nepi ka ibu wani nyuh hareupeun minantu embung nempo anak bangkrut rumah tangga awut-awutan rumah tangga bari ibu teh gede ka sieun budak keur leutik sieun diculik geus sakola sieun ongkoh sieun bodoh nepi ka ditepungan jeung guruna beres sakola naik ka SMP sieun teu dituluykeun ibu neangan ti hotat usaha geus usaha hayang kuliah beakeun sawah melaan saha ibu gigituan melaan anak nah ari anak geus beres kuliah nyengcen eta nu gigireun teh lain ibu saha kabogohna aduh bari disatetuskeun geuning terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol sini kabogoh mah ngarepotkeun teh dituna teh nah ari kolot beak sawah beak sagala nepi ka teu disebutkeun nah ari bebengok kabogoh bari ngariweuhkeun mata bebengok beger mah penipu sebenarnya sambil itu dah Piragen nanya kabogoh kamu udah makan belum? Kumaha ngomong ih kamu romantis banget. Kolot mentara nanya dahar acan disadiakeun dahareunana, disadiakeun akeuleunana, disadiakeun beasna. Kolot mah jeung gebrona. Nah ari bebengok si eta kamu udah makan belum? Ih kamu so sweet banget. Hei barudak ABG ulah kagoda kaganggu ku bibir lalaki. Waduh. Kamu udah tidur belum? Cek kurang, cek logikanya. Matak ngabalas ge meureun acan, nah jadi boloho tina cinta. Budak urang ngahulang wae tengah peuting ditoong tina janela. Geek diuk inung nama diusap antarana nyai kunaon anak king jika anu aya di pikiran sok ngomong ka emak curhat ka emak aya naon kolot jadi solusi kahirupan keur anak maka inung geus eueuh solusi keur kahirupan anak laras. Mata kamburannya rata-rata budak anu teu kuat ditinggalkeun ku inung jeung ku bapak baraong. Asli sok kemarin saladaan lah bapak ge. Rata-rata inung geus eueuh bapak geus eueuh pamuntangan dina hirup rata-ratana hampir ieu. Rata-rata neangan kahirupan secara sorangan sabab eueuh nu ngadidikna. Maka keung eueuh inung, keung eueuh bapak, matak mumpang-mumpeng inung bapak aya geratanya kahayangna naon karesepna jamin ku anakna maka Allah bakal ngajamin rezeki nu ngaran anakna. Sakamampuan ieulah nu ngaran budak soleh adalah budak nu ngarti nu surti kana jasa indung bapak. Sakitu ibu nu kapihatur. Lain geus burit, aduh. Ibu tinggal balik pan urang mah Cimaung 3 jam setengah lur entong sono-sono teuing da abdi lain urang dieu pamajikan teu boga tatangga teu boga kumaha hah mung bawel itu ge kabayang lamun urang rumah tangga ka urang dieu pelebah teu usaha mah teu. Oh, itu nyindiran ke hayam. Kur titit. Bener hayam barang lebok beki usaha tara bari urang gigireun. Agak gede malamun urang rumah tangga kadi hayam teu bakal beak dicekekan bae mata. Arah teh disindiran wae. Moal sok we ka itu geura nareangan nu balalan taong. Tenan naon. Pak Kades nuhun ya. Anggap we Pak Kades lanceuk abdi ibu matak abdi kumaha ge padahal mah ketemu mah karek ayeuna tapi dah lah pokoknya nama urang mah dulur lah atuh bapak hajat ge anggap eta lanceuk abdi bapak ibu buah bibi abdi tah ieu Pak Ustad guru abdi mata geuning urang teh dulur maka ngaran-ngaran jeung dulur gering kudu sulit tulung susah kudu silih talang malah mandar lamun urang aya kasusahan go dulur nepungan bari melaan tah eta taah abdi teh kusa bagus di aku dulur sakedap deui abdi bade pamitan bahanan lah dulur lah
Sakeun kapihatur bawa sabanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jebar siampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu katedak luhur saur teu ukur sabda nu teu unggang-unggang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sadayana bapak hajat aya kagegelan kamamurang kalih yatim di antawisna Neng Sipa mangga kaluhur, Neng Uji, Albi, Nabil, Neng Najwa, Rindu, Neng Amel, Neng Pipa, Riri, Mail. Aduh, ayo orang Malaysia, Mail. Neng Sipa, iya ya kagegelan tinu hajat. Santunan kamurang kali yatim, iya mana dan kadedeh nu kanyaah, meureun ieu teh balana nu sunatan meureunnya. Sok mudah-mudahan sing jadi kaamal ka saya. Neng Sipa, Neng Uji, Albi, Nabil, Neng Najwa, Rindu, Neng Amel, Neng Pipa, Riri, Mail, Nana Gerhana Abi kapanggil. Kayaknya di foto teh. Hayong, Nya sok. Mana? Sok ka dieu. Wah sudi moe budak yatim geus boga incu 3 Bapak amung teuing 1 2 3 4 5 6 7 8 2 deui Bu. Neng Sipa, Neng Uji. Mana Neng Sipa? Oh berarti eta Neng Uji. Neng Uji geus sadia bener. Ini Albi. Ya. Nabil. Ya. Neng Najwa. Ya. Neng Amel. Ya. Neng Pipa. Riri. Mail. Mail. Oh ya. Di Malaysia. Sekolah tuh dek. Di mana? Di Parakan Muncang. Di Parakan. Oh. Ngaos tuh. Di mana? Di Pak Ustad dia. Teraskeun dia. Sekolah. Kamu sekolah. Kelas 6. Oh SMP. Oh, kamu kelas 1 Diteraskeun kana santunan heula. Dede sekolah Dede. Teraskeun kana santunan heula, guys. Iya sekolah. Oh, sekolah kamu. Nah, tuh. Sekolah tuh. Teraskeun kana santunan Tapi heula. ngaji. Ngawas. Alhamdulillah. Baik, sekolah gitu dari tapi ngaji. Iya. Nah, sekolah. Mungkin di foto sadayana. Ibu bapak ayah. Pasti ayah. Jadi bingung ke sekolah teh kunaon atuh? Kade bau ke sekolah. Ibu na ayah, Pak. Ramana teh ayah. Ramana. Si mama ayah dari dia. Ka Bandung ayah dari dia jeung saha di dia. Jeung emak. Oh, jadi teh sekolah teh kunaon? Males. Bayar tuh asal ngaji nya. Kalau udah geus kagok atuh. Ngaji tapi sing sarolehnya Ayah di riba. Mana sah? iya deh. Masih ganya. Sok sing gareda hatenya ulah detik pangharapan kahirupan teu babalan sing saroleh oke. Terus daya Ustaz atuh ninggalna ka dieu Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sadayana ladang pengajian sabenerna udah iya merhatikeun barudak, merhatikeun fakir, merhatikeun miskin. Apa Nabi Musa gitu manya, ya Allah ibadah naon nu panghadena